Assalamualaikum Sampurasun. Urang pendak deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nyanyian teh jeung ucing panunggu bulan. Sok golosor. Sunda kabuktian ngabogaan imajinasi anu hebat pisan. Lamun Amerika Serikat nagara anu kasebut pangmajuna di dunia kakarek bisa ngirimkeun jelema ka bulan di akhir abad 18, urang Sunda mah geus ngabayangkeun eta ti 1000 tahun samemehna. Memang teu kacaritakeun Amerika Serikat atawa Soviet boga dongeng nu nyaruaan ieu. Misalna Amang Sam nyaba ka bulan atawa Cecep Gorbachev moro biruang nepi ka bulan. Hanca urang nu kamari bagian kahiji nyaritakeun nyian teh keur ngahatean Putri Endah Warni nu rek dijodohkeun ka Pangeran Anantakusuma. Urang teraskeun cerita bagian kedua. Nah hiji peuting permaisuri raja nyauran puterana. Endah ka dieu sakedap ibu aya picarioseun cek ratu. Mangga ibu cek Endah Warni bari nyampeurkeun. Endah anjeun teh putra ibu hiji-hijina. Lamun ibu bapak tos teu aya, anjeun bakal jadi pewaris kerajaan mimpin rakyat Pakuan. Tapi dumasar kana aturan kerajaan jeung tata krama kerajaan, anjeun kudu boga salaki heula memeh diangkat jadi ratu. Cek permaisuri panjang lebar. Maksud ibu teh Endah kedah nikah heula. Tah eta maksud ibu teh. Ibu jeung bapa sabenerna atos ngajodohkeun Endah ka Pangeran Anantakusuma putra Adipati ti Kadipaten Wetan. Tapi tong salempang eta teh jajaka pilihan. Mayehna kasepisan gagah jeung sakti. Cocok lamun nyarengan Endah mimpin kerajaan. Mangga atuh ibu, abdi mah sadaya-daya upami kitu mah ngiringan wae cek Putri Endah Warni. Atuh ibu permaisuri atoheun pisan ningali anak tunggalna nurut kana yang sepuhna. Rengsai badami masalah eta permaisuri rajang ngageroan ka nyian teh. Putri Endah Warni sakedeung deui rek dilamar ku hiji jajaka ti Kadipaten Wetan. Anjeun meunang tugas nyiapkeun sagala rupina kade ulah poho bisi aya nu kaliwat. Bisi urang wirang di hareupeun rakyat sorangan. Urang ngayakeun hajat anu rongkah, ngondang gegedean ti ka karajaan tatangga. Cek permaisuri ratu. Mangga Gusti Ratu kahartos pisan cek Nyi Anteh. Anteh kumaha atuh ieu teh? Kuring sabenerna masieun, piraku rek dijodohkeun ka jalma anu can kanyahoan juntrunganna. Kumaha lamun maehna teu bogoheun. Cek Putri Endah Warni. Ulah waka ngemut nu henteu-henteu teh. Anteh yakin Gusti Ratu sareng raja pasti milih pijodoheun teh anu hebat. Pasti eta teh jajaka pinilih. Cek Nyi Anteh ngahatea. Sareng deui jajaka mana anu teu heroy ningali teteh anu sakitu campernikna. Cek Nyi Anteh bari seuri. Anteh mah ngan ukur tiasa ngadongaakeun teteh sing lungsur langsar mayunan sagala rupana. Tambah Nyi Anteh. Dina hiji isuk anu kacidahegarna sababaraha poe memeh acara tunangan Putri Endah Warni jeung Pangeran Anantakusuma. Anteh ngalah kekembangan di kebon kembang kerajaan. Sababaraha kembang marati disiapkeun keur ngahias sanggul Putri Endah Warni. Nyi Anteh ngarasa gumbira ku sabab Putri Endah Warni geus rek nyeureunana lalagasanana. Bari metikan kembang maena ngahariring dibarengan kuku-kuku anu jiga nu sarua tungalna. Sora Nyi Anteh kabawa angin nepi ka kaluar tembok kerajaan. Anantakusuma nu ngahaja kadinya rek nalungtik pi pamajikanana ngadenge eta hariringan. Bakat tinggu penasaran mana ngajleng lewatan tembok pagar taman kerajaan.
terus nyumput dina rungkun ningalikeun Nyi Anteh nu keur mati kembal. Seredet hate Pangeran Anantakusuma teh ningali Wanoja nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Nah ieu Putri Endahwarni teh kitu meni geulis-geulis teuing. Yakinna yen anu keur matikan kembang teh Putri Endahwarni nu rek dijodohkeun ka manehna. Pangeran Anantakusuma kaluar ti panyumput. Nyi Anteh reuwas kacida kagareuwahkeun ku eta jalma nu ujug-ujug aya hareupeun. Nah ti mana datangna eta jelema jeung kumaha carana bisa asup ka taman anu di pager luhurna satangtung. Pasti ieu lain jajaka samanea gantosna. Aduh ngareurewas ari anjeun saha? Nah kumaha carana bisa asup ka dieu? Cek Anteh. Eta jajaka teu waka nembalan. Maehna rutret kaluhur ka handap. Jika anu bogoh pisan ningali eta Wanoja. Ieu kuring nu ngaran Anantakusuma teh. Ari salira teh Putri Endahwarni sanes cek eta pamuda mani sopan. Anteh tos beres meti kembangna disauran ku Putri cek saurang awe ujug-ujug norojol. Nyi Anteh teu loba omong. Maehna langsung ngaleos indit ninggalkeun eta jajaka. Duh geuning eta teh lain Putri Endahwarni, tapi saha eta teh mani geulis pisan, mani langsung rei bogoh. Hate Pangeran Anantakusuma norowe cosorangan. Sanggeus lila nungguan eta Wanoja teu balik deui, manehna terus ngajleng rek kaluar taman. Sajeroning lempang rek mulang. Beungeut eta awewe terus kokolebatan. Sorana anu kacida halimpu kadenge keneh. Komo deui haring-hiringan nama anu matak dedengeun. Nandakeun yen Pangeran Anantakusuma geus kapentang panah asmara ku Nyi Anteh anu kapanggih tadi. Ti saprak harita Pangeran Anantakusuma teu semangat deui ngahareupan acara pertunangan jeung Putri Karajaan Pakuan. Hatena geus buleud rek neangan Wanoja anu tadi rek dijadikeun pamajikanana najan kudu gelut tutumpuran ngorbankeun nyawa jeung paribasana. Beuki rame ieu teh tapi ngan hanjakal urang kedah liren heula ke nyambung kanu katilu atur nuhun.